Udang sahur jam sabaraha ayeuna kitu teuing hayu urang sahur. Tutupan heula teh bau. Ceuri botak lainna mikir. Hampura atuh ngambek wae hayang tereh kolot. Udin asa peuting keneh nya hudang we bisi kaberangan saurna. Heueuh atuh ieu geus udang nya geus hayu atuh sok we ti heula atuh meuni kudu babarengan da moal aya nu nyulik. Lain kudu babarengan maneh mah sok sare deui. Eta heuai teu eureun-eureun cik rem atuh Din. Nya da aing teh moto di rem. Kacai heula gerak rek saur teh. Bae we teu kacai ge meh enak tuangna. Dasar jorok. Saha nu dirojok? Aneh jorok lain nu dirojok boga ceulit teh milaweung. Oh jorok sugan teh rojok atuh Din. Nya geus geura tuang heula kaburu imsak. Udin caangkeun atuh lampuna meuni poe kieu. Ke bisi salah ngahuap disangka ping-ping hayam pek teh mutu. Tah kieu caang kan katingali ayeuna mah. Moal salah ngahuapnya. Moal ari caang mah da katingali mana ping-ping hayam mana ping-ping nini-nini. Nah jadi ping-ping nini-nini ari maneh. Salah maksud Idin teh mana ping-ping hayam mana mutu gitu. Aya-aya wae maneh mah. Jadi weh adan. Aduh, jadi weh kaberangan saurna. Jadi kumaha atuh Idin teu saur? Yang geus rek sare deui we sugan kuat nepi ka magrib. Asal diniatan we kade beurang ninyu kopi jeung nyieun mie. Insya Allah menteu poho. Dasar nu ebel. Ya mudah-mudahan mah kuat atuh Din. Amin ya Allah. Ulah kagoda ku setan da Idin ge tara ngagoda setan pakuat-kuat we. Ceuk saha Idin tara ngagoda setan? Idin sok ngagoda setan. Aya-aya wae di mana teuing jelema bisa ngagoda setan. Tapi Idin sok ngagoda setan. Setan mana nu bisa digoda? Ieu setanna hareupeun Idin. Ka aing eta mah maksudna naon? Hayang dibebek maneh mah. Hampura atuh kan heureuy. Ulah lewe atuh kan rek puasa. Yang geus ulah sedih. Jung geura sare deui meh kuat puasana. Udin. Naon deui Din? Gelos ya. Udin bot